Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa yajriyanil lumaku karone yakis tulan wa yajriyanil lumaku ya karone kistulan nispudiat biqadhi fi julida ing dalam wong kang andali zina kang den jilid ya qadhif ahadan wasaminina ing sewiji lan 80 wali mustaqilin lan wanang kedua wong kang Kotu silatin lapa megatakan sehingga hilang makhufatan la khutara bitarki angingkang dan ginawadani kang oranana kakhawatiran iku mawujud bitarki aing dalam ninggalakan sila fiqatiha aksaru atawa utawi kekhawatiran ing dalem magatakan silah taiku aksaru kang leuwih akeh wali abin wajadin lan wanang kedue bapa lan akine kotuha apa magatakan silah Zabiyin saking bocah cilik wa majnunin lan wong kang edan bal qatari sumertane kekhawatiran inza da khataru tarki lamun apa kekhawatiran nikah lali sultani arana kedua raja walahu wali sultani lan lahu kedua abin wali sultan lan kedua sultan kot apa megatakan sehingga bila khotari kalawan ora kekhawatiran bila khotarin kalawan ora urang masih keneh nyaritakeun tentang persialan perdomanan kamari lamun aya jelema dihad nu memang semestina dihad mabok di jili dihad 80 rangketan ieu mah aslina bae kakarak 40 hungkul ge haju qaid pae atawa dihadna lain make cemeti make bakyak pae tah eta fala dobada teu kudu katempuhan lamun leuwih lobatina samistina karak aya perhitungan nu kudu asli 40 leuwih atawa leuwih ti 80 atau tamah ngaranna disiksa tah eta karak aya perhitungan
perhitungan hiji hitung kistuhu babagian pameupeuna sabaraha cik segaol bayar saparodiat sebab eta teh lain endek ngadidik berarti terjadi nasihat. Ieu modal urang greget ka pamajikan kan meunang ku urang digebug ngan ngagebugna biritisna bae ulah beungeut pipi mah lain jotoseun ciumeun ulah sok kabeungeut sok salah eta salah ulah ieu masuk aya boh datang ka ieu mah sakorodog baju ceri kunaon kitu mbak kenapa barang dibuka ke Masya Allah cara rindul bariru ai isukna mah diusapan deui goyana kan teu etis tah andai kata haju paeh tanggung jawab da ieu berlaku terus andai kata terjadi soal kemudian leuwih tina samistina berjalan kistu jeung nisbudiat yajriyani fi qadhifin julida ahadan wa thamani lah ieu bagan sakadar koleksi ilmu ai dipake bemoal jauh lantaran negara urang geus teu make Al-Qur'anul Karim. Urang mah rakyat sabaraha hayang ge nu jujur. Anu teu jujur bambung sarua bae. Mantak lamun aya kiai cak abah teh mah akur bae jeung saha bae ge eta kiai neraka. Kiai mah kudu loba musuh pasti kiai lamun ka dieu akur ka ditu akur geus neraka we kiai mah lamun keur ngabahas ngadu kotok berarti nu resep ngadu kotok ngamusuhan kan ka kiai hiji tah musuh pertama wah anu sok main kartu anu aya ecengan teh naon ngaranna eta tuh sia paling masyaallah masya pohara talar eta talar hafizul gapleh eta nah disinggungkan ku kiai musuh kemusuhan ka kiai terus we wari terus we nyana nyinggung maling atuh pamalingan ngamusuhan kiai nyana nyinggung korupsi jeung pamarentah nyana musuh tah lamun aya kiai eungkeuy-eungkeuyan jeung tukang korupsi aku jasa, wih, iku mah kiai pada ge, iki gua pada nyicipi gua, tah, iyalah, geus pasti jasa loba musuh ketika urang bebeneran dakwah bebeneran aduh suka karak orang umang omong Islam bae GFI dek dibubarkeun HTI bubar karak omong-omong encan dakwah anu bertindak sabenerna karak omong-omong doang NU nu mantap teu dibubarkeun uih atuh pada engge pada nyicipi ku masyaallah mengkonon ya ya wis tapi iku kan NU kita iku ya wis aja cacalaton si raya aja beribi bisik-bisik bae lah ya iki mah pada kita bae
Wih kesurupan kronjo tah. Aya bisa bahasa Jawa, mengkonon Jawane. Wah, para elok. Tah, eta lah. Ya, jadi orang dihirup di negara Indonesia seperti kieu, Quran dibaca, dimusabakohkeun, tapi diterapkeun teu bisa. Tapi ternyata nuansa Islamna luar biasa di Indonesia, sanajan teu dipimpin ku negara, dipimpin hanya ku perorangan di masing-masing daerah. Di Jawa Timur dipimpin ku Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah ku Kiai Jawa Tengah, Jawa Barat gitu kene, Banten gitu kene. Tetapi lantaran urang masih kene eksis, alhamdulillah. Budaya sakieu terus bae gedek dirobah supaya jadi budaya barat. Sakedeung ilo make lepis, make rok mini ya sabulan 2 bulan kadituna make jilbab maning ya. Masya Allah ya wis lah, orang barat ge bingung goblok jan orang Indonesia. Make jilbab deui bae tegana kamari masih eta make rok mini. Nah, kamari geus make lepis, kamari mah tapi kuari waduh pakai kopiah lagi mancrit luar biasa. Kori eleh kori. Nah, eta kan hese ngaleungitkeun budaya. Hese komo di Serang mah tuh, di Serang mah tukang beca ge make samarenda. Ye salat lajan teh ieu. Atuh digantungkeun di pundak tukang beca ge samarenda, mung eleh nyana. BHS tamer. Lain pakai salat lain. Tapi kan aya nuansa Islaman, tetep kadeuleu, Masya Allah, tukang beca wae ngariung milu nya gitu. Teu, sedikit dirobah da, sakedeung di urang mah. Ka Jakarta kula, terus itu naon ngaranna digali keayaan manusia. Ya Allah, cek kula kos lain jelema. Naik ke lantai 1, lantai 2, lantai itu. Ka mana cenah ge ulah nyaos ya suka nyaho bae. Aing shopping lah. Guys, eta nu make rok mini ambalaya, nu make pohara tuh garan di Jakarta teh. Derbe waktu sholat zuhur datang, Masya Allah musola pinuh, antri dek sholat teh antri, anu tadi marake rok mini teh haralat, sholat jana biasa make mukena biasa dong Allahumma beres make rok mini deh, sakitu geus lumayan jana daek sholat, di sekolah jadi daek sholat deh ta. Tak kahayang encek kan di urang Kristen ulah saralat sia. Geus dipersulit ku kumaha ge tetep bae di urang masih kene sarolat kene cacak di Jakarta geus poho ka Allah geus meureunana disunamikeun ku Allah. Tapi eta kitu bahasana ge rek ini mah profesi saya jakana. Urusan salat mah salat, kos urang panegelan. Teu panegelan geus gitu. Maksudnya urusan maling dengan ibadah lain lagi. Sial orang pada gelang gua. Maling mah profesi ceknya nanti mah. Ayo sholat mah ibadah. Ya Allah. Ya pada gelang. Hadak lo balung legit kebo sapi di Pandeglang mah. Tukang kebo mah lulupan. Di parincitan teh dibayar ku nya. Iya. Di Indonesia orang bersyukur ke Gusti Allah walaupun lain bentuk negara Islam kulantaran loba Islamna mayoritas Islam sehingga orang tetap masih kena eksis. Kemudian kurang
komo aya organisasi Islam urang masih keneh tumaninah ngayakeun kegiatan pondok pesantren baik nu salafiyah maupun nu modern masih keneh tentrem jeung aman ngayakeun pengajian malah masadaekna kemudian salat atuh sadaekna jeung sajabana ngayakeun kegiatan-kegiatan Islami masih eksis tur bebas kakarak dek aya kelemeng-kelemeng ulah aya suara azan geus marudah di Indonesia kakarak kelemeng-kelemeng di Jakarta jangan ada suara azan sebab penduduknya kan bukan mukmin dan bukan muslim seluruhnya orang non muslim tidak enak mendengar suara azan ndek aya penyetopan azan wow orang Jakarta golok ke segala luar enak aya lu ini negara gua lu belum tahu gua kan cucu pitung siapa yang melarangnya awas lu wow komo anu jadi di DPR menteri orang Jawa orang mana beak ujian orang Jakarta ini ya tidak negara aing yang mana negara aing cek orang Jakarta pitung tumbuh kembali Jakarta ulah lalawore aku bagus basicnya Masya Allah kuari masih kena eksis Jakarta masih kena eksis ulah sambarang di polototan orang Jakarta awas kurang bersyukur sekali deui alhamdulillahirabbil adapun negara teu nerapkeun undang-undang Islam negara teu nerapkeun undang-undang Al-Qur'an agama teu dipake ku negara urusan negara tamang ke tanggung jawab di hareupeun Allah Rabbul Jalil nyangakeun sadaya-daya urang ngaji geus kadang ngikut ceulingana ieu teh lain sangaji-ngajina negor kanyana heuy aja mengkonon ge ki hukum yang asli ki dari sang kholik iki mengkonon sirama we tah geus jauh nyana adapun nyana hajuh ku hawa nafsuna atuh terserah nyana kita mah ai kuat manghareupan neraka Allah urang mah sapira urang atuh rakyat turun di kumahageun kumaha nyana bae ngan urang mah bebas nah paling katanya doang kiai katanya kiai bakal Ki Fudali maju eta tak kiai mah kos kitu da doang aing geus titipkeun ilmu ka dia pernah dirangkas masalah tamat apakah dia tuh pernah negor gitu bebejakan kau malaikat pan abdi terus bae ngalayang bae unggal peuting saksi da ge loba abdi teh lain hayang-hayang teuing dibere amplop abdi mah eta teh sebagai saksi bahwa nyana ngundang abdi tuh ngomong naon dia pokoknya kiai dipanggil tetap diadili pernah negor ente Masya Allah kabeh benang kasidang hisab ngaran tetap menang hai rakyat matuh negor geus panguran pengajian terus bae janyana ge lain teh nyaho ieu nyaho ngan eueuh niatan untuk merubah niatan untuk memakai Al-Quranul Karim Gusti Maha Uninga karena niat-niat kolbu masing-masing manusia tinggal di lempeng-lempeng hirup jasa kedeng sugih teu sabaraha dina sugih nage sapira di dunia
boga mobil hayang nu panghebat ti BMPT baby band Lexus Rolls Royce misalna awewe atuh hayang nu urang mana nu mulus cedan los usia ayo satungtung bisa mah sia nu bede urang India los Turki los hayang nu leutik urang Cina ayo ka ditu urang Brebes los kasih sakit gitu doang bae di pundak urang pinuh ku berbagai masalah anu kudu dipertanggung jawab. Urang inget kadinya mah urang mah iman sieun insyaallah karim guys. Lamun urang urusan dunia haju leuwih resep urang boga duit 1 juta haju dibayar ku batur hutang urang dibayar di leuwihan resep urang meuli apel 1 kilo di leuwihan hiji resep. Tapi lamun angga hota urang mah leuwih urang boga ramo 10 leuwih hiji jadi 11 teu bagus atawa huntu teh kan urang mah rapi gitu luhur handap nah ieu mah aya cali gitu dah sajengkal lah cali mah eta kan leuwih garana. Andai kata dianggah hota urang aya leuwih dina pipi misalna, dina pundak atawa ramo dan lain sebagainya senggeh ngaranna atawa aya kurang kaya ning suing misalna, ponges irung misalna dan lain-lain sebagainya atawa aya kasakit di diri urang khususna ieu teh ngaleuwihan panjangna kudu dikurangan jadi panjangna bisa jadi leuwih 1 meter usus kan bisa manjangan bisa pendek kan tah ieu kejadian kieu teh kumaha sedangkan Al-Qur'anul Karim ngajelaskeun wala tulqu bi aidikum ila tahluka ulah sok nibakeun kana karusakan diri anjeun ngahaja diri urang dirusak haram ngarusak diri urang teh haram boro-boro ngarusak sangkilam ngamodip ge ngamodip haram lantaran urang diciptakeun ku Gusti Allah teh saaya-ayana sakieu perasaan urang padahal mah henteu kaluar tina hikmah nu ieu hideung aya hikmahna nu ieu putih aya hikmahna nu ieu jangkung aya hikmahna nu ieu pendek aya hikmahna ngan kadang-kadang nafsu urangna nu teu inget kana hikmah ku nafsu bae ku nafsu tah hikmahna loba jasa jelema jangkung leuwih ti nu sejen aya budak ceurik bae hayang pentil jambu ku kabehan teu katotor jol we nu jangkung sia kunaon ya hayang pentil jambu ceurik bae cokot we tek nah tah hikmah teh kan gede jasa eta nu jangkung mah babari ketika aya sesuatu anu perlu kakolong anu jangkung mah hese tapi kada anu pendek tenang aya aing nya mah buleut ieu torolong hikmahna loba nah sehari-hari teh sebenarnya mah teu kaluar tina hikmah Gusti Allah nyiptakeun makhluk nu ngaran manusia khususna umumna hewan-hewan nu seje tinggal urangna bae merenung nah sabenerna mah sagala rupa ge teu kaluar tina hikmah ngan kulantaran urang ku nafsu urang maka urang berontak melalui nafsu lamun melalui nafsu ulah tapi melalui aturan syara meunang tah ieu nu deuk dicaritakeun ku urang masyaallah karim wala tulqu bi aidikum ila tahlukah ulah nyeun karusakan diri urang
mantak ngagejeburkeun maneh bunuh diri haram bahkan kagolongkeun ka kafir sebab dilarang urang ngarusak diri ulah-ulah ngarusak diri cacak-cacak urang boga beungeut pas-pasan kemudian jadi artis atau jadi bintang film kurang puas. Jepangnya na operasi plastik irung dibuat mancung mata dibuat kubil pipi dibuat hebat atuh mungkin tinggal tanggung jawab di hadapan Allah naon maksudna eta kikituan ya anu di deuleu mah lain beungeut lain awak ku Gusti Allah innallaha la yanzur ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum Allah mandeuleu teh qalbu mahallun nazri tempat deuleu Allah beungeut mah kaset geulis goreng sakadar dedeulean mata zohir nu moal kebal 50 60 70 paeh nyana nu geulis teh asupkeun ka kuburan nu tadina pipina dipulas dipoles dimudap dimodif dipulas dipoles dimudap dimodif kubur seminggu sebulan bongkar ku sia mun teu utay dina beungeutna bilatung tak nu kamari ku sia dibangga-bangga datang ka poho ka Gusti Allah ngarasula ka Gusti Allah utay sabulan matah di pipi teh bilatung nu kuari ku urang dibangga-bangga beungeut teh hayang hebat hayang disebut kasep embung lamun ngadenge urang teu kasep teh beuh hayang keren teh pohara jasa make jas segala rupa ku hayang disebut keren hayang disebut ganteng kolot-kolot pun tambah ganteng mah hayang kos kitu tah paeh utih sia dibeungeut sia ujianna Masya Allah karim iya barang lamun teu inget kadinya atuh terus bae hawa nafsu mah ngarasu ya Allah ya Rabb dek kumaha ya awak kurang datang ka geus kolot kieu teh masih kene pamer ria berarti meureunanan bakal jadi suluh neraka sia eta mah robana sama sakali goblok lain sari sia ya Allah tetapi kuari malamun aya jelema di bibirna ternyata aya senggehan sehingga dina babacaan Fatihahna teh teu pasehat atawa lain sengeh deui ieu mah aya kakurangan suwi ngaranna nyebutkeun alhamdulillahirabbil alamin teh nyana mah teu paseh lantaran aya ngempos alhamdulillahirabbil alamin sok sia alhamdulillahirabbil alamin lantaran ngempos alif satu gempos mah dengan berbagai-bagai ieu mah ieu andai kata aya huntu nolol kaharep sajengkal jasa lakina ke resepun jasa eta ka pamajikanna dia ome huntu bae nolol aya calingan nah berbagai permasalahan berbagai kaayaan aya di diri urang anu ngaganggu kana kalangsungan babacaan nah ieu meunang ku urang dioperasi limustaqilin meunang ka jelema anu istiqlal pengurusan dirina kayaan dirina statusna jelema merdeka turbalik boga akal aya kekurangan dina urusan babacaan tanpa dioperasi bakal moal beres babacaanana
silakan qad usilatin pegatkeun sok ikir patali jeung babacaan kumaha ku ari patalina teh ieu mangan sakadar kangenahan doang kangenahan teh kumaha maksudna teu ribet babacaan mah babacaan teu kaganggu ngan ieu ribet karibedanana urang teh kapan ngaran-ngaran hirup teh lamun aya senggahan teh mah di dieuna na ieu teh kual kiwil na ieu lamun deuk digawe kapan aya karibedan jeung sajabanha na ieu mah jang ngaleungitkeun karibedan meunangan sunnah nama ulah nu kos kitu ngan andai kata endeg meunang nah kumaha ku ari lamun kaayaan di jero beteung khususna teh aya buntu atawa ieu aya kedatangan penyakit anyar naudzubillah min dzalik prostat misalna anu kudu dioperasi tumor kanker jeung sajabana nu kudu dioperasi na ieu kudu diperhitungkeun soal operasi kos kitu teh diperhitungkeun kumaha perhitungkeun teh ieu teh ya antara cager jeung teu cager ieu prosentasena lobaan mana tapi lamun sakadar prostat mah prostat ieu kan prostat mah ngaranna operasi kecil tah mah mayoritas 90,9%, 99,9 selamat. Tuh masalah teh mah dioperasi kos kitu. Tuh masalah usus buntu sarua 99,9 selamat. Tapi kapan lamun kanker mah di tahun-tahun kamari mah ieu kan can diketemukan. Tumor ganas can diketemukan antara dioperasi jeung henteu da ieu teh prosentasena teh salametan henteu sebab tinggal nunggu doang. Namun dioperasi lebih cepat eta keur tahun-tahun kamari. Tapi kuari geus diketemukeun deui obatna dengan cara-cara tersendiri. Penyakit naon bae andai kata dioperasi ieu kecil kemungkinan salamet. Tah eta lamun kecil kemungkinan salamet cek dokter dioperasi dah haram. Mendak dokter ge nyahoeun. Masuk rumah sakit, ini harus dioperasi. Kenapa dok nggak dioperasi? Enggak lah, sekiannya biarin aja. Iya itu kasihan dia. Ya udah tua umurnya 99 tahun. Udah operasi juga enggak lama gitu. Diantepkeun ku dokter ge. Nah, sebab naon nih? Ieu mah atuh sanajan teu dioperasi ge moal kebal. Jak dilihat KTP-na ge KTP seumur hidup. KTP-na ge seumur hidup. Geus teu kudu nyeun KTP deui. Dianggap ku desa da ge lah moal kebal sia mah. Jadi keayaan soal operasi ieu seperti gitu. Namun aya jelema boga kasakit di beuteung kemudian masuk rumah sakit. Dokter nyarankeun kudu dioperasi. Ieu prosentasena antara sehat jeung kelanjutan penyakit gedean mana? Lamun gedean cilaka haram dioperasi. Namun menurut jana gedean sehat itu masalah. Nah iya kan bahaya kieu. Zain masuk rumah sakit, kemudian kudu dioperasi, harus ada izin ti anak ngizinan bapak dioperasi. Setelah dioperasi ternyata maut, anak sarua jeung ngabunuh kolot, teu menang warisan. Jadi cilaka eta geus kitu. Dokterna doraka. Lumantak persesaran eta doraka wala tulku biaidikum ila tahluka. Ulah sok nyieun karusakan. Anak nu aya di jero beuteung geus puguh aya lawangna. Jaasupna ge jalan dinya, kaluarna ge jalan dinya deui. Kunaon hatu kuari neangan alternatif deui.
dokter cukup jangka neraka jahanam kuna upayakeun operasi sesar jiwalatul kubiaidikum ila takun selama masih kene bisa melalui lawangna usahakeun melalui lawangna malah rada mengkol-mengkol setik urut setik supaya lempeng urut lain waduh ima disingsieunan kakareke 4 bulan wah ini udah nggak normal nanti ini harus sesar kenapa nyungsang aduh aya nu ti awal aman pas 8 bulan periksa deui ka ditu waduh ini harus di sesar emang kenapa waduh air ketubannya habis dimakan cucurut ini kan berbagai-bagai atuh itu berbagai-bagai atuh coba urusan doa ilmu kedokteran jangan geja hayang loba duit seperti kos gitulah terserah sama urusan dokter ngan walatul kubiaidikum ila tahluka ketika jana ngayakeun sesar padahal masalah ieu kan nyieun ngaranna nyieun teu meunang cacak-cacak cenggeh nu aya di dieu ketika eueuh permasalahan mah kasunahanna mah ulah kecuali aya gangguan untuk baca Fatihah, gangguan untuk ibadah, gangguan untuk kestabilan, kakarak menang tapi lamun eueuh gangguan mah ulah. Aya jelema aya huntuna 2 di dieu. 2 teh ngalapis cuman teu ngaganggu babacaan teu ngaganggu kadahadaan teu ngaganggu ngan sakadar lamun seuri berarti aya 2 kadeuleu ngan teu ngaganggu haram dicabut teu meunang dicabut teu meunang Masya Allah karim diatur ku agama seperti gitu ulah ya lawan iyalah kaayaan dokter teh kaayaan dokter di satu sisi nyana nulungan gede ganjarana di sisi lain lamun nyana boga tujuan untuk bisnis penyakit bisnis penyakit kan batur mahal nyana meuli mobil aya dokter ya lamun memang nyana sengaja seperti kos kitu cilaka nu mantep loba anu teu berkah jelema ku hari boga rumah sakit ai tidak berkah teh henteu ziyadah fil khair pan berkah mah ziyadah fil khair tambah kahadean makin boga rumah sakit teh berarti imkan pemasukan teh akan loba boga mobil boga anu beuki giat kan ibadah beuki giat ibadah di samping giat ibadah teh atuh muasyarah jeung kekeluargaan jeung tatangga leuwih hebat ngaranna aya kitu ziyadah dina kahadean ku barang geus boga rumah sakit teh ieu mah barang boga rumah sakit bah ieu sesar itu sesar ieu sesar itu sesar ieu operasi itu operasi yang tidak semestinya operasi harus operasi atuh jana boleh tadah boleh mobil tetapi hirupna ngan sakikituna bae di dunia kene geus disiksa ku Gusti Allah siksa perasaan encan di akhirat. Nah iyalah menang kajelema nu ngurusan dirina kabeneran dirina aya cenggehan anu kira-kira bakal ngaganggu kana makharijul huruf atawa kana kestabilan diri menang dioperasi dipotong illa makhufatan la khatara fi tarkiha kecuali aya anu dipake karempan nutek aya kekhawatiran andai kata diantep eta mah ulah dipotong teu meunang lamun cenggehna sakadar di dieu eueuh urusan jeung makharijul huruf tur cenggehna di dieu mah leutik eueuh urusan jeung kestabilan dina gawe jeung sajana masih kene stabil kene bae teu meunang dipikeun eueuh urusan jeung syarat ai tadi mah kan di dieu atawa di dieu gaganggu tapi kan di dieu mah teu gaganggu
setiap anu tengah ganggu karena babacaan jeung karena kestabilan jang ibadah ulah illa makhufatan la khatara fi tarkiha atawa awil khataru fi qatihazar lamun dioperasi ieu leuwih mengkhawatirkeun ulah anu kos kitu dikhawatirkeun mun dioperasi dikhawatirkeun ulah mantap pada prinsipna sesuatu anu aya di awak urang ketika henteu nyeri eta adalah bukan penyakit menurut Imam Ghazali kan kos kitu segala sesuatu yang ada di diri urang di badan urang kemudian tidak sakit itu adalah bukan penyakit geus ulah dikukuhakeun lain penyakit itu malamun urang di dia yang jendolan seetik tapi teu nyeri teu pegel teu nyeri lain penyakit tapi teu jendol teu naon tapi nyeri atuh penyakitan teu ngaranna eta kok tiar kos kitu bae ini Masya Allah segala sesuatu anu teu nyeri lain penyakit eta pada dasarna geus ulah diopenan lamun ka nyeri berarti eta penyakit nah ieu sih hade ketika ku dioperasi perhitungkan tarap keselamatan anak lamun memang gede keselamat dengan berbagai tajribah anu geus dilaksanakeun silakan pas urang ka Mekah kudu melalui kapal laut belama PHA Beto Gunung Jati dan lain sebagainya selesai kapal laut lantaran terlalu lila sabulan beladina tengah bulan kuari aya kapal udara teh ya kudu dideuleu tarak keselamatan anak lamun memang mayoritas selamat wajib urang ka Mekah lamun mayoritas teu salamat teu wajib urang Indonesia wajib ngalaksanakeun ibadah haji sedangkan jauh di Indonesia ka Mekah teh mun naik pesawat kudu 12 jam kuari 9 jam bahkan bisa di 8 jam. Nah, mayoritas teh salamet apa henteu teh naik kapal? Salamet mayoritas teh. Salila ieu urang ngadenge kapal teh salamet we. Pernah keur pada tahun 70 sabaraha 74 atau 75 pernah anu ragag kapal di Dubai. Kemudian aya orok anu lahir di Mekah hirup. Aneh kan? Ragag pae we kabeh jamaah haji. Kapal jamaah haji pernah terjadi tahun 74 atau 73 ragag tetapi eta tah orok hirup orok Masya Allah geger kapan dunia orok hirup nah ieu urang teh wajib ka Mekah lantaran mayoritas naik pesawat salamet tapi lamun diperhitungkeun lolobana ka Mekah teh pesawat teh 50% salamet 50% cilaka geus teh wajib ka Mekah teh geus teh wajib 10 kapal biasanya 5 salamet 5 ragag teu wajib geus saya urang di dieu tak eta diuji ka mayoritas ieu operasi sarua ketika aya jelema dioperasi prostat mayoritas teh salamet aya ge hiji 2 cilaka eta teh deuna naon dioperasi kitu kene berbagai penyakit anu kudu dipotong ku dokter. Nah ieu teh di deuleu persentasena mun mayoritasna salamet silakan tapi mayoritasna cilaka ulah. Nah ieu mah keur carita senggeh aya leuwih di diri urang menang dipotong komo ngaganggu kana makharijul huruf dipersilahkeun supaya engke baca Fatihahna bisa pas makhrajna kitu kene jang kestabilan digawe nu ulah gaganggu asal ulah khawatir teu aya kekhawatiran ketika dioperasi lamun dioperasi aya kekhawatiran lebih baik diantepkeun nah ieu datang ka nu kos kitu geus diatur budak awewe lahir ke dunia kemudian celina ditindik eta haram nindik celi awewe teh haram lantaran nyeri emang teh nyeri walatul kubiaidiku bila tahlukah ku diri sorangan ku batur sarua teu beuna di bolongan haram teh di bolongan ditindikin awewe teh
cuman diperbandingkeun jeung karesep salakina mayoritas lalaki sebagai suami naresepeun mun pamajikanana make anting geus lamun teu make anting besi dianggap akur jeung ceuli lalaki. Aya ceuli awewe mah kan kudu aya antingan, aya giwangan, sueng ngaranna kos kitu. Nah, lamun eueuh eta lalaki nu kos kitu ngaranna. Geus gabedakeun antara lalaki jeung awewe antingan. Nah, engke balik ngaji nu pamajikanna eueuh antingan bebeja ge ka salakina. Ka kadenge tadi kadenge. Cak salakinan mantap ke cak aing ulang ngaji sia. Uyang aing. Giliran nu kitu mah lapor. Lapor jadi ge giliran titah nyandung mah teu lapor. Giliran kos gitu mah kadenge tadi ngaji ulah akur jeung lalaki tah tolong ngos tak kula tah aya liangna mah tinggal dieusian we ka abong enggeus bebeja nya ge giliran beta urang ngabahas nyandung salakina bebeja kadenge ku teu sia kadenge tanda tungtungna mah balik ngaji lain rapih ribut. Tetapi syarat luar biasa kata menang nindik celi budak lantaran iza dibandingkan jeung karesep salaki selama di dunia. Nah ieu teh aya perbandingan syarat. Lamun memang ieu budak bakal dipake karesep ku salakina ketika make anting, iza na teh leungit ku sebab aya mawaddah warahmah salaki. Nah, mantak menang keleutik kene ditindik jang salakina niatna indungna. Jang salakina ieu teh supaya resepeun salakina ditindik. Iza teu meunang. Teu meunang urang teh ngarusak boro-boro orok geus maot dirusak doraka. Bentak lamun aya mait kemudian dioperasi ku dokter, dijieun praktek, engke dituntut di akhirat danyana bakal. Mait bakal nuntut di akhirat ka dokter emang bakal nuntut gitu. Bohong. Sebab bakal dihudangkeun mait sesuai jeung waktu sakaratna. Engke nyana lamun dipotong deungeunna, dipotong ieuna, ketika ke sakarat mah kan henteu ieu bakal dipanggil dokter ku mait. Kan iza teh nyeri. Cek Kangjeng Nabi ketika mait rohna kaluar eta dicekel ge nyeri jasa. Urut keluar roh teh nyeri atuh kudu dioperasi. Teu beurang haram. Nah, iyalah kos di dieu bae masyaallah bakalna engke dokter di akhirat. Tah ieu iza ye budak bae eta budak tah atawa nyudatan kan nyudatan eta kan nyeri sabenerna nyudatan teh iza teu meunang. Ngan kulantaran aya harapan ka dituna jang toharoh. Eleh teh izakna teh ku bab toharoh syarat ngaran. Selalu diperbandingkan seperti kos gitulah agama. Nih iba urang mah keur ngabahas tentang silah, tentang cenggeh. Di diri urang aya senggehan, kemudian aya ngaganggu, menang dioperasi dipikeun senggehna. Kecuali aya karempan anu henteu aya kakhawatiran dina ditinggalkeunana, lamun diantep teh aya kakhawatiran maning diantep atawa lamun dioperasi leuwih ngkhawatirkeun tina kasalamatanana antara dioperasi jeung henteu khawatir jasa lamun dioperasi ieu mah maning ulah dioperasi diatur sedemikian rupa ku syarat. Masya Allah. Ikan diri urang anu dewasa geus ngarasakeun aya kakurangan di diri urang soal makharijul huruf sehingga ku urang teu dilaksanakeun pengoperasian atau aya gangguan-gangguan di diri urang nu ngarasakeun operasi. Masalah. Jelema sesekeleun
sesekelin eta kapan lah penyakit sapira dipalangkakan. Tapi kan nyeri teu bisa leumpah. Lamun sok ngaput sesekelin atuh teu kira ngaputna. Lamun nyupir pagaweanana sesekelin atuh teu kumaha. Teu kumaha. Nah ieu neuk leumpang bae kan hese. Tak di jalan kudu dioperasi, tak urang kan nu ngarasakeun. Lamun kira-kira urang lah ieu moal-moal dioperasi ku aing geus diantepkeun bae lah aing mah geuning kuku bahagia moal masalah leuwih bagus. Tapi lamun kira-kira ieu bakal ngahalangan kana kegiatan urang, operasi bae masalah. Ai zaman baheula mah kan sasekelen teh babari obatna. Teu kudu dioperasi baheula mah. Ku sebab boga keyakinan, kumaha? Nyokot daun ceukeulutuk. Terus ongkos orang nek ngabubuy kebaget terus kos orang nek ngabubuy teh ngabubuy naon bae. Nah terus asukeun ka eta kadaon ka hau atawa ka pirunan. Nah asak eueuh sia ngomongna kos kitu dah asak eueuh sia eta padahal mah eta ngaranna paisan kosong kunaon anu dipais lah naon daun jauh kudutuk anu kosong sesekelen jadi cager. Baheula mah eta kos kitu eta. Babari jasa. Babari. Kuari mah lantaran teu yakin, atuh biasa bae, ngabubuy sesekelen beuki gede. Aduh. Nah, eta baheula eta masyaallah, loba jasa. Penyakit gondrongeun teh geus teu kudu ka dokter baheula mah. Atuh geus bae lamun aker ngakel nyokot setik. Aju di kieu-kieu tah kadiekeun ka gondrongeunana aya anjing tah ku sia tah hakan ku sia leungit ge penyakit dihakan ku anjing beres didahar gondrongeunana baheula mah babari aya nyundal nyendul geus bae cokot keur ngakel tapi syaratna keur ngakel cokot keur ngakel kuari ngakel teh eueuh ngakel lagi eueuh kuari budak teh nyaon kacongcot teu nyaon katutup baheula mah pan aya congcot tutup eta tutup teh geureun jasa geus beres tah cokot teh dikadinyakeun dek diuyahan ya Allah eta ngaranna tutup eta didahar jeung daging bae ku ngeunah eta tutup ngaranna budak mari geus teu nyarawan tutup geus kana itu. Masya Allah karim zaman baheula mah loba penyakit-penyakitku tarekah model kos kadar itu lain setik loba jasa. Nah kuari geus zaman canggih zaman dokter zaman bidan atuh tiba heula kan saralamet melalui madukun mak urang teh baheula kan ku madukun jasa saralamet bari geunaheun jangan ngalahirkeun teh suk ka dieu suk atuh emang awewe mah ngalahir ya loba untuk kabeh ge saralamet tenang besok lah gorong go susu dibantuan ku emak suk aya geura tuh dikikeu tembun budak ditiup punya no ayo ulah bingung-bingung saralamet cek barang kuari aya bidan teu meunang madukun teh teu meunang guyana ieu geus kazoliban anu memuncak luar biasa. Nu pentingnya salamet. Lantaran lain nguji salamet urusan bisnis atuh pagesek-gesek seperti kos gitulah keayaan di urang khususna umumna di mancanagara. Juga belah dieuna atuh terus disingsieunan kudu disasar bae. Aya nu geus teu ngomong-ngomong ajan awewe ge. Kunaon sia teh wae cenah kudu disasar bae sieun biasa. Kan jelema sieun mah beda. Tungtungnya kan jadi penyakit tah kuduna makan bidan ngangeunakeun ulah sentak segor sebenarnya diaji kos gitu kan praktek lama tetap hese bae udah datang nureuneuh ka bidan kunaon dia iya dek USG kakarak warinya lain tiga ieu ada kuari tareng ngalahir kana ka dieu geus antep kabar sorangan sia pan sieun awewe teh gitu teh. Ai ka dieu berobat dicareka. Geus aing mah cek anu reureuh da di nureunna naon kok hebat teh. Geus aing ka ditu aing mah ka Jampang Surade nengan teluh aing.
teluh paling sia bidan. Bageula apa sekarang itu kolot asal kadu hamil bege. Sing ada cek neng di lempangan anak. Antara nureun mah dipake karesepku bakhluk-bakhluk nu sejen. Babacaan seng neng, babacaan neng asal keluar kita babacaan. Ya besi poho ya kumaha dibere gunting pare kieu gunting. Maksudnya setan spesial itu baru-baru setan urang ge sieun. Atuh we baheula asal deuk keluar bae segala golok dikempit di dieu. Wah segala rupa dibawa sapu segala naon. Juri ge sieun. Sieun aing cek nanya pengki mawa sapu mawa golok mawa cek setan aing mesti dipencit cek. Bisa kalau baheula eta. Nah, ieu ku pribadi ku balamun budak leutik, malamun edan sebagai walina, wali abin wajadin. Wallahu a'lam.